Bismillahirrahmanirrahim. Pasal kaopat, takrif hukum syara. Takrif hukum syara, isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu biwasitati wad'il wadi'i wa huwa khitabullahu ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bitolabi awil ibahati awil wad'i lahuma. Nadom Sundana. Hukum syara netepkeun tawa ngeuweuhkeun hiji perkara tina perkara sejen nu netepkeunana dawuhan pangeran patali jeung pagawean jalma jeung jin mun dawuhan eusina nitah ngalarang khitab taklif ngaranan ulah rek mangmang cara nitah salat nyarek kana zinah atawa marentah sabar keur tugenah mun dawuhan eusina ngatur titahan ngatur panyarek hitob wado ngaranan cara syarat sahna salat batalna haram bangke syarat lamun teu laparna